Mohon doa alas tunas sadaya. Amin. Bos tadi abdi ka. Musibahan tabrakan kemarin. Mohon doa na sing ngan ala gede. Damahkan deui sabah harabi ali deui. Amin. Masakit teh abdi. Noh hatur nuhun karena bedoana sing ngan Allah mang sabah harabi ali. Amin. Masakit teh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga di sini aya ya Kang Kalau galo. Kang Wakil, punten. Mangga sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka sadere ke Pak Wakil untuk masihan wakos sakeudeui kanggo abdi kanggo nyarios dina ieu tempat. Alhamdulillah di abdi nyarira nya ngaturkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu alhamdulillah mun dina danget ayeuna abdi nyarira nemean gitu nya ka hadir ke tempat ieu nya alhamdulillah mudah-mudahan kanggo salajengna tiasa langkung aktif deui insyaallah. Terus anu langkung ti payuna mah anu paling penting pun adinya nya alhamdulillah geuning ayeuna mah ningal perkembangan dina PBSR teh nya alhamdulillah langkung sae maksudnya aya kamajengan teh insyaallah urang teh geuning alhamdulillah aya hiji langkah maju teh dina masalah paguyuban ieu teh sanes milik urang Sunda hungkul. Mohon eta. Aya sadaya urang ti sanes Sunda nya alhamdulillah pan ieu teh kanggo ngaraketkeun teh sanes kanggo nya menjalin saling silaturahmi gitu kan ya. Pami ieu mah misalkan pami aya tinu sanes gitu nya. Wargi-wargi urang gitu. Nya alhamdulillah nyungkeun tangan lapangna gitu kanggo nampi wargi-wargi urang anu ti kalian titulah Sunda. Mau ngaraketkeun deui gitu. Iya, dengan syarat portofolio identitas yang asli. Amin. Ya, padona abdi namihan nya penting mah anjeunna sangem adaptasi sareng kesunaan urang gitu. Ya, masuk baca. Masuk. Mun kitu wae nya. Anu kaduana kumaha upami dina aya misalkan dina 10 menit misalkan aya non teh percanten lah ka sepuh-sepuh di sadayana aya nu ngagaduhan kemampuan gitu nya misalkan kanggo nasehatan bahasa Sunda bae bahasa Indonesia gitu. Iya. Nya silih elingan gitu lah nuhun. 10 menit, 5 menit gitu. Mohon kitu aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten ku abdi digores sakedik nya. Pangkal silih asah, silih asih, silih asuh. Makna dari silih asah teh lain urang silih asah kawas urang nek ngasah pesok. Lain nyata silih asah teh silih tukar pengalaman. Tukar pengalaman, silih mengerti, silih asah, silih asih. Silih asih itu artina di mana-mana didinya kakurangan, aduh minjem heula, eta silih asih. Yani silih asuh, urang kudu bisa anu luhur ngasuhna kanu handap, anu teh handap kudu bisa dibimbing kudu di luhur. Jadi eta silih asah, motona silih asah, silih asih, silih asuh. Tangkenya dina panggoresanana waktu hari H yang diadakan nanti di hari tanggal 29. Tolong kepada kita ini jangan mencar dulu, misalnya ke sana kemari ke sana pilih. Tolong pentas itu diduduki dulu sama warga PBSR atau bila ada tamu itu harus bisa menghormati. Dan apabila ada terutama untuk warga PBSR jangan sampai lah minum-minum lah itu ini. Saya tidak mengharapkan. Malahan kita bukan menjalin keamanan, bukan menjalin silaturahmi, malah membuat kekacauan. Dan apabila dari luar ada yang macam-macam, kita harus cepat bertindak. Apabila di sana ada kali, masukin aja ke kali, nggak jadi masalah. Nah, benar. Terupana dari segi hansip, dari segi keamanan, Poldes, nah ini yang harus bisa dijaga. Nah, karena kalau tidak diamankan sama PBSR, punya hajatnya PBSR, mau siapa lagi?
Nah, Jadi terus gitu. yang belum. Pokoknya ada yang macam-macam keluar dari PBSR yang akan mengacaukan PBSR. Bagiannya Aki sikat aja, J. Sip. Setuju. Halo, Ki. Itu. Mungkin dari sesepuh dari Wa. Nyesok beureun aya gagasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sakedik naon teh? Eta hoyong gitu. Mohon mangga. Saudara mat kamari ke Bogor ya teh mereka ikan ayeuna. Sata cana uang riungan kieu, sata cana urang barang tuang, sata cana sambutan. Ya. Kumaha upami diayakeun ngaos ayat suci Al-Qur'an, saayat 2 ayat. Setuju. Saat pembukaannya, Mohon. pembukaan, terus ayat suci Al-Qur'an, terus sambutan-sambutan, Iya. terus tanya jawab, Iya. manawi atau Engke diakhirkeun ku doa gitu nya. doa Nah. apa biasa terakhir. Saya gitu malahan. Sedang doa, kanyuhunkeun kahusuan, nanti sadayana. Insyaallah. Jantan kuah anu nusanan, nusa urang mimpi doa, anu sapagira heureuy. Iya. Sunah wa dina waktu ngadoa. Pak, cedak itu sama